Kumaha kahirupan teh nya? Dudukun aing kanyahoan aing jadi dukun palsuna. Imah katangga beakna dibeuleum ku masyarakat. Aing jadi boga dosa kasih Juned. Kumaha langsung Juned balik ieu. Makana geus 3 tahun can balik-balik. Ayeuna aing malah ngangon bebek di titaku batur. Untung keneh amang aing ieu. Narima aing di dieu di lembur ieu. Aduh aing jadi ngangon bebek, ngomong-ngomong bebek aing ka mana nya? Duh. Terus lah manggus. Nah, tinggal cerita anyar. Batu dijualan geus bareak, kongkorong geus beak dijualan. Joher ninggalkeun aing. Malah mimilu jeung masyarakat padakeun teh abah teh padakeun nipu. Padahal aing teu nipu ieu aing mah. Nya kumaha nya emang kumaha? Sebenarnya emang lain dukun aing mah. Kumaha yang ngaranna kahirupan. Cincang keling manuk cingkleng cindeten los ka kolong bebek aing di mana. Cincang keling manuk cingkleng cindeten los ka kolong bebek unggal poe eueuh hiji. Keur mah bebek eueuh hiji unggal poe teh aya we nu leungit. Sigana mah dia daharan ku soang meureunana ieu. Tara unggal poe teh hiji-hiji. Di bebek 300 ayeuna tinggal 30. Amarana ieu selama 3 tahun. Beak ku soang di daharan apa di ceropetan apa ke batur teh. Duh, kemana bebek teh goblok teh. Areueuh wae deui. Butung gede, usina ngadon hitut. Jadi inget kado sumbang laguna. Beteng gendut, usina ngan ukur hitut. Aduh, kemana bebek teh nya? Aing mendingan ngahariring aing ya. Petang peting jemplang jempling kuring nyaring hayang ngising isukna deui nyaring tanpa rimpi kana piring sugan teh kue odading si horeng tai nu keur peuting jadol. Kamana nya bos aing teh ya. Ngarek kasbon ya. Jeung nu ku Neng Randa ya. Si Bahenol Nerkom. Aduh. Bebek di mana sih atuh bebek? Aduh. Terus wah, unduh aing lah ngan bebek. Bebek di mana? Bos. Tah, kumaha bebek di mana bebek? Aduh, aya bos. Oke. Aya loba teu. Coba. Lain ulah kana kaleungiteun bebek aing mah. Aman bos, aman. Ayeuna aman bos, aman bos. Bebek terdiasuh ku hiji anu jalukna bos. Oh, Aya ditu bos coba. loba. Terus dari kan beuteung meuni kuat bunujut kitu geuningan. Aduh, ieu mah usina hitut doang bos. Ini labatan buntelan hitut. Hitut doang ieu mah bos. Bolo-bolo dar bos. Kade laleungitan bebek teh Iya, nya. rokok geblak atuh bos, rokok bos. Ah, rokok engke gampang meuli lah. Aduh, bos ieu ngomong mah kasbon atuh bos. Kasbon. Heeh bos. Oh, seger naon sih kasbon marulu? Jadi iya bos, orang teh boga ketempuan ayeuna teh. Heeh. Jadi randa alus pokokna mah bos. Oh, boga randa. Kenalan bos. Sia mah loba lagu lah. Yo, ku aing dibere kasbon ya. Atuh bos, tah kitu bos. Yo, 2 juta ku aing mah itu. Tah, Bos pahi bos. 2 juta tah ku aing tah. Nya sebenarnya mah beutuna mah gope bos. Kajian aing bageur, asal bebek aing tong leungitan bebeknya. Nun bos, Oh, ayo. panjang umurna bos. Oh, amin ayo. Panjang Aing umurna bos. angkat dulu nya. Bos. Ayo, tangan bebek ka ditu. Siap bos. Kok aing bos aing sorangan ngan ditipu. Kok aing boro-boro bebek raya. Areueuh aing kudu rek kabur aing. Buset.
bebek aing apa tinggal basi tinggal genep. Wah aing bos aing ngambek ya aing. Bawa aing mal dibere kapan yang gaji ya aing. Duh aing nangan heula bebek saja ya aing ka mana nya aing. Aing. Bebek ka mana bebek? Bos aing ku aing ditipu. Ke aing kasmon kan lumayan aing meuli topeng. Aing rek ngamen aing. Pemirsa rek ngamen. Nah, lembur deui euy. Ya. Tung tang tong, tung tang ting tung tung tang tong, tung tang ting tung ting tang tong, tung tang ting tung tung tang tong. Jogetnya teman, jogetilah. Anda cia bora bora bori kalau Anda belum ngasih jangan harap saya pergi. Anda cia bora bora bori kalau Anda belum ngasih jangan harap saya pergi. Non teh, gimana teh? 20. 20. Mana teh 20? Dolar eta dolar. 8.000 teh. Tadi 4.000, berarti 4.000. 8.000 teh non teh.